ari jalma sok balik kadang dina kabiasaanana. Mun aya tukang momotoran eta teh kadang sok kapecah maotna teh na motor. Mun aya jalma tukang olahraga eta teh maotna teh sok keur olahraga. Mun aya jalma sok naik gunung maotna teh kadang keur naik gunung deuk. Kuasa itu maka kebiasaan urang sing bisa dijaga supaya tetap aya dina jalur anu dipikaridho ku Gusti Allah. Sok momotoran tapi kudu aya dina ridho Allah. Sok rek gunungan tapi kudu aya dina ridho Allah. Ulah kalahkah eta teh urang kalakuanana teu sapagodos jeung aturan-aturan Gusti Allah. Sebab kebiasaan ieu sok ngajarikeun tempat pambalikan walaupun teu sakabehna. Ngan meureun ieu jadi peringatan ke urang bahwasana maot teu ngabeda-beda. Rek budak rek kolot, rek awewe rek lalaki, rek ngubeung rek anu sangsara, rek nulengrang pikiranana atawa keur pinuh ku kabingung. Maot mah datang we neukeun mun geus waktuna. Maka urang kudu persiapan. Sedengkeun dina persiapan teu sakabehna mulus. Lain teu persiapan ka sakola hayang pinter ngan keur di sakola teh eta teh kadang aya nu teu ngarti. Nu usaha lain teu persiapan da geus disiapkeun mah ngan kadang teu tengah jalan sok aya we godaan. Nu tatami lain teu persiapan kabeh ge persiapan geuningan cenah teu hasil eta teh sok aya dodoja. Da lain teu persiapan ngan kadang jalanna teu mulus. Dan ditaranya GKB urang rek maot are persiapan enggeus ngan keur persiapanana ta eta kadang sok kitu. Benar jelek salah, benar jelek salah. Tong anu da urang manusia biasa ngan maksud teh kudu daek motekaran dina pirang-pirang jalan teu mulus. Ari kira-kira urang keur usaha tuluy aya jalan keur persiapan kasuksesan hasil dina usaha. Ari pas kitu teh tengah-tengahna ieu mah asa moal pihasileun buru-buru tamalan omean me hasil. Urang teh keur tatani ieu teh hasil tani teh bakal pisakieueun ibu jeung bapak langkung uningan tengah jalan. Nah ieu teh asa loba hama piceunan hamana me hasil alus maksimal. Sarua wae urang rek ka akhirat. Ieu teh perjalanan persiapan enggeus salat
ngalaksanakeun sedekah di keureuy ngaji urang di cungkonan ngan kadang sok tumiba dina dosa tak lain goreng eta teh da keur urang mah meureunna can pati bisa heueuh sok tumiba dina salah teh tapi si salah eta buru-buru omean ame naon me hasilna alus dari tuluy kudu bener mah heueuh nya we hese pihirup urang balik nepikeun ka maot kudu bener we tuluy keur pangkat urang di lemur bari lain sasaha eta teh sok rada hese kumaha tuh tinggal tamalan we dosa jeung kasalahanna gitu ngartos ibu ngartos alhamdulillah kumaha tuh cara namalanana meh kuat tah dijelaskeun ku deui cek Allah dina Al-Qur'an Al-Anfal 33 wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun wa makana jeung moal bukti saha Allah Gusti Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun moal nyiksa jalma-jalma bari jalma-jalma eta teh marentah hampura ka Gusti Allah lain eueuh dosana teh kan sok remen mentah hampura ieu mah pan saur Allah ari Allah mah mustahil bohong Quran mah moal bohong Allah moal ngadam moal nyiksa kahiji jalma lamun jalma eta pinuh ku istighfar ka Gusti Allah walaupun kadang aya dosana tah uyahan deui keur urang mah pas ayat ieu da ari kudu nincek kana asup ka sawarga kalawan tentrem mah urang teh meureun jauh kene tapi mudah-mudahan we sanajan urang pernah salah Allah teh nyiksa ari urangna buru-buru nambalan mah kitu maksudna nah bet kaharti lamun arek hasil tani tuluy pi hasilna eueuh gara-gara hama ku urang dihapu nah bet kaharti lamun aya rek hasil dagang tuluy aya pirugieunna dijauhan tapi ketika ngobrol urang rek maot ku Allah rek diasupkeun ka sawarga pedah teu diadab da urangna tukang istighfar ari istighfarna hararese sami we eta teh kitu demawi ke urang mah cocok ayat ieu teh da rumah saloba dosa tapi mung kana neraka kan kitu nya urang teh ongko rumah saloba naon dosa tapi mung kana naon neraka bu ayah hari ibu ayah dosa ayah oh halus meni kene ngakunan da disebut-sebut ya Allah apa nyuku ari dosa teh sok kasupkeun kana naon neraka ibu sanggup kana neraka nah lieureun malaikat atuh kitu mah kitu cenah hamba Allah teh loba dosa tapi mun kana neraka numawi pas teh eta teh lamun pada Jumat ila sulil firdausi ala wala qalan naril jaimi fa'ridau batau wa firdunubi fa'inna Gusti abi teh lain ahli sawarga ngan teu kuat rek asup kana neraka paparin abdi taubat
taubatan nasuha meh salamet asup kana sawarga. Abi teh Gusti lain ahli surga mengaku lain da loba dosa ngan teu sanggup kana naon. Bieureun malaikat. Jelema teh engkau ngaku lain ahli surga tapi mun kana neraka cicing di tengah atuh kumaha cenah ieu. Ieu wes ruang riung jeung belok engke mah teh cenah. Kada nu belok mah kitu nya di tengah nu belok. Nu belok karunya Gusti. Rek kana neraka ceuri kadang seuri, rek ka sawarga ceuri kadang seuri. Ari ceurikna ningali nu neraka karunya cenah itu teh cenah dulur urang kekelebekan ceuri. Ari seuri kana neraka jeung seurikeun hakan sia. Rek kana sawarga ceuri urang mah teu ngarasa nikmat sawarga. Ari seuri bunga da eta teh batur dulur urang kitu nu gelok mah. Batak nu gelok mah cicingna teh tetengah get. Jadi lamun ibu teu kuat kana neraka ngan lain ahli surga hayang di tetengah ibu teh naon? Heuh da eta mah ungkapan pancan angeus ta eta nu terakhir tah. Paparin abi taubatan nasuha Gusti abi teh atuh istighfarkeun, Gusti abi teh atuh daekeun kana tobat daru masa seueur daek tobat daek istighfar berarti dosana eueuh nu nyesa pahalana hungkul insyaallah lebet sawarga amin ya Allah ya rabbal alamin. Ngan keur urang mah sing gede harapan nitip teh eta rek sakumaha abrut-abrutan hirup rek sakumaha eta mah geus sagala dilakonan sing gede harapan rek asup ka sawarga asal titik tetep renggenep hate kayakinan cicing dina la ilaha Muhammadur Rasul. Hiji waktu maka sawarga ya pelebah disusul dina neraka mah masing-masing we teman pasti da asup ka sawarga yang berenang da Allah uninga teh cek Allah kan ieu wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Apal sia aing maneh tukang dosa, apal sia aing ge maneh teh tukang salah, tapi kulantaran maneh sok ngeureuyeuh minta hampura ka aing unggal poe maka kami moal rek ngadab maneh nyaah kami ka maneh ku aya kahayang ge nyaah asupkeun ka sawarga amin ya Allah ya rabbal alamin. Gaya budak wang komaan heula komana teh dina ari alo leuwih nyaah daripada indung jeung bapa. Ari Allah leuwih nyaah daripada nyaahna urang ka urang sorangan. Tuluy urang eta boga budak, apal budak teh salah, teu kahaja budak teh keur leumpang meupeskeun piring keprek. Alah angan kuat hayang ngamek. Tapi da katingali budak teh bageut dibersihan sorangan minta hampura ka indung bapana mama hampura teu kahaja da lain diaja ku abdi teh keur leumpang katajong kageprek mun bisa mah ulah amek borora arek amek nu aya ngadeun ngalek ka teh hate budak leutik keneh geus diajar minta hampura. Najan apal urang teh salah ari nepeskeun piring teh. Tah kitu. Kanyaah kolot kan jadi budak geus kitu. Ari minta hampura mah budakna dihampura we ku kolot teh walaupun salah. Cek tadi ari kanyaah Allah leuwih gede daripada kanyaah kolot kan jadi budak. Allah ge apa yang urang teh pernah dosa, tapi ayeuna mah teu ngahajakeun dosa, teu ngahajakeun salah. Justru minta hampura ka Allah. Cek Allah teh geus we hampura
dihampura malaikat teu bisa kukumaha catatan ma aya salah ngan ku Allah geus dicap ditanda tangan dihampura ngekungeunah kitunya orang Islam hirup di dunia di akhirat di dunia dipikanya ku Allah di akhirat alhamdulillah numawi sing gede syukuran urang jadi jalma muslim